Uh, Merasun. Rampes. Hah? Aduh, Bagus. Kumaha? aduh, aduh. Cara rape ge. Terus di mana? Lah, biasa we tas ieu urang udar-idar heula da urang boga janji soalna maning. Janji lawan. Kan hari itu urang pinjem duit ka didinya. Inget kan? Urang mah kana janji mah ieu da soalna kan dituna mah bener. Kan urang hari itu teh pernah janji. Urang teh kan kieu ya rek hari itu teh nginjem duit. Nya 110.000 orang teh dina waktu minta waktu orang teh ceng teh 10 poe nya. Iya, minta waktu bahasa eta. Tah lamun geus 10 poe eta duit kurang rek dibalikeun. Ya sok atuh bebalikeun. Hutang jadi lunas gitu kan ya. Kebenaran orang keur teu boga duit. Nah, kitu nya. Ya, ieu meureun ya. Duit mah 10 da urang inget keneh harita ya nya. Di dinya keur mere duit teh tak kieu gambar pahlawan teh di luhur. Nu di kopea. Tadu kopea ieu nya. Tah ku urang ayeuna da geus 10 poe ku urang ieu duit rek dibalikeun. Tah nya kemarin di luhur 100.000 na. Tah nu 10.000 na dihandap teh dibalikeun ku urang nya geus 10 poe. Jadi belum lunas nya. Ku urang da duit geus dibalikeun. Keh heula. Nah keh heula. Kumaha? Ayo teh kahati. Harita teh urang teh nginjem duit 10 poe ka tukang. Tah merena teh kieu. Cik urang teh ditarima ieu duit, urang ke 10 poe ieu duit rek dibalikeun. Ngan beneran eta hutang urang jadi lunas. Cek didinya teh kan gitu. Ngomong kitu. Tah ayeuna geus 10 poe, kamari teh mere teh urang inget keneh 100.000 di luhur, nu 10.000 dihandap. Tah ayeuna ku urang geus 10 poe ieu duit rek dibalikeun. Tah geus dibalikeun nya. Tapi lunas eta. Ya lunas teh perjanjianna ge kitu di atas materai. Nah, gitu bener. Jadi ulah nagih deui da duit geus dibalikeun. Tadi nu 100 di luhur, ayeuna 10 jadi nu di luhurnya. Geus dibalikeun ku urang teh 10 poe. Nya. Ya kitu nya. Sok. Yuk urang pulang mah. Oke. 10 poe ka tukang teh inget aing teh. Itik ang ija teh datang ka aing. Yoy. Minjem duit cenah. 10 poe ka hareup duitna dibalikeun. Nah, urang teh songe 110.000. Nu 10.000 na teh da heueuh di luhur euy. Tah, dikeneh teh datang heueuh 10 poe da. Dibalikeun duitna mah dibalikeun. Lunas we teh. Aing nu beleguk eta ang ija nu bolonya. Aing kudu dibalikeun mah dibayar. Woi, mayar balikeun. Urang aing teh kudu nampa duit. Da ieu mah hanteu euy. Aduh, ieu mah kudu ada di susu ya. Ang